Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yunus ayat ke 80 genep 80 genep namuhun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sa'nyana ari jalma-jalma hakot anu ditangtukeun hakna itu jalma alaihim ka jalma-jalma kalimatur robika nyaeta kalimat ti pangeran anjeun, tegesna kepastian atawa katangtuan ti pangeran anjeun. La yu'minun kana yen eta jalma tetep teu daek iman. Walau ja'athum jeung lamun datang hum ka itu jalma-jalma kullu ayatin sakabeh ayat-ayat Allah, hatta yarau sehingga maranehna itu jalma-jalma yarau diebrehkeun adabal alima kana adab anu kacida perihna. Jadi lamun geus karasa mah atawa geus diebrehkeun di akhirat eta azab teh engke kakara manehna iman, tapi da percuma lamun bade iman mah ayeuna keur di dunia sanes engke di akhirat. Saterasna kapalih di ka falaula nah teu aya kanat bukti qaryatun di hiji negeri amanat anu ariman itu jalma-jalma panafa'aha mangka bakal manfaat eta kaimananana jalma-jalma imanuha di hiji kampung. Kaimanana teh pasti manfaat pisan. Lamun iman jalma soleh di hiji negeri manfaatna jang kasadayana. Saha illa qaumi Yunus kajaba anu iman teh waktos harita di negeri Irak. Kaum Yunus kajaba iwati kaumna Nabi Yunus. Saha Nabi Yunus teh? Nabi Yunus teh eta teh dilahirkeunana di Irak, tepat-tepat mah di kampung Nainawa. Ketika Nabi Yunus gancangna carita bade berangkat kana kapal di tengah lautan, kapinuhan eta kapal diundi sehingga Nabi Yunus dialungkeun di tengah lautan, terombang-ambing di tengah lautan. Saurna teh aya sakawah 40 dinten dimakan ku lauk paus. Dina lauk paus Nabi Yunus disalametkeun ku Allah, ngalangkungan Nabi Yunus ngadoana teh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Eta langsung Nabi Yunus disemburkeun ku laut di pantai terdampar. Terus kembali deui ka kaumna di kota Irak di kampung Nainawa. Lama samang-samangsa amanu arariman eta kaum Nabi Yunus kasafna mangka dihilangkeun ku kami anhum ti itu jalma-jalma adaban hiji adab anu ngahinakeun fil hayati dunya dina kahirupan dunia. Jadi mulia jalma-jalma anu iman mah dihilangkeun kahinaanana ku Allah Subhanahu wa taala. Wa mata'nahum jeung dipaparin kanikmatan ku kami saur Allah hum ka itu jalma-jalma kanikmatan di dunia, kesenangan, keindahan gitu. Pasangan suami istri ilahin sampai hinin waktu anu tos ditangtukeun. Walau syaa rabbuka jeung lamun ngersakeun pangeran anjeun la amana tangtuna ariman sakabehna mang fil ardi sahabae nu aya di muka bumi kulluhum sakabehna jami'an serta sadayana ariman lamun Allah ngersakeun mah. Kan Allah mah maparinan pamilih ka urang ka jalma mah teu model ka malaikat. Kapal malaikat mah dicabut rasa pamilihna, dicabut rasa negatifna. Ari jami mah tetep ku Allah dipaparinan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi gaduh pamilih masya Allah kanggo jalmi mah.
Afa anta nah ari anjeun saur Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad tukrihu rek maksa annasa ka jama-jama supaya iman hatta yakunu sehingga bukti itu jama-jama mukminina jari ariman satrasna wa makana jeung henteu bukti li nafsi pikeun hiji jiwa antu mina kana bade iman illa biidnillah kecuali eta teh sadayana oge izin ti Allah hidayah ti Allah wa yaj'alu jeung dijadikan rizsan kotor naon hatena alalladzina kajama-jama la yaqiluna anu teu boga akal anu henteu ngagunakeun akal sehatna teu boga pamilih kana jalan sae teu boga pamilih hayang iman teu boga pamilih hayang Islam eta sadayana hidayah ti Allah tapi hidayah mah kedah dicari da hidayah mah henteu serta merta otomatis datangnya lira jadi tetap hidayah mah kedah dipilarian dijemput ku urang sadaya supados urang aya dina keimanan aya dina keislaman anu ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala barakallahu li wa lakum Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.